kaula teh aya taroskeun anu bari ditaroskeun teh saha pangeran kaula sareng di mana ayana ulu edan lahuta murtad maka jeung nanyakeun pangeran di mana kunyuk teh ieu bantang budak teh ulah lalawora jalung ari pangeran urang teh ulah disarwakeun eta omongan anjeun ulah disajajarkeun neangan makhluk sabab pangeran urang mah teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa eta caritaan ulah ka mana karap jalung bisi katulah bisi cilaka bisi jadi mamala anu teu hade ka diri Andika sinya kana diri ulah ka mana karep eta caritaan teh eka pancatunggal ulah kitu jalung oh jadi pangeran urang teh teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa dupi hukumna anu kitu kumaha naon sun hukumna teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa eta hukumna ceuk anjeun naon da hukumna teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa mah da nu kitu mah hukumna teh eueuh naon sun eueuh nu kitu mah heueuh geus jalung samet eueuh urang mah oh upami kitu panginten urang teh nyemah teh kanu eueuh wih itu nya bebenyit kiwari mah moal ti IAIN mah gitu biasa janten teh walalanter budak ayeuna mah atawa ti Unisba upin tingkik dina mah seun da hukumna teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa mah eueuh eyang manya kaula kudu mangeran kanu eueuh uleuhna ieu jelema bet kurung batok cingku putra gua cing sok Indra hei satria kula lain eueuh pangeran teh aya oh aya bisa nyarita aya di mana nyen ya tidak kenyataan anak kumaha moal pati-pati aya dadamelanana lamun eueuh nu ngadamelna oh jadi aya ari hukumna aya naon waduh itu budak nepi ka nyedek jangan budak teh nyemes we di lob teh kalah nyemes cobi ari hukumna aya eta ceuk anjeun naon hukumna aya da hukumna aya mah karabak karasa katempo heueuh leres nya mana cobi waduh mana wa teuing atuh nanyakeun ka wa aduh Indra kasep aduh lain lawanan ata-ata ieu jelema lain lawanan memeda hari jelema bahaya aduh lompat kasep lompat dua kabar iya para dewa Batara Indra tekiat nandangan kasaktian eta satria kakang Panjenrada dawuh ari maksudna naon cenah palayan lepangan ka salira adi maksudna geura teu pira bade naroskeun cenah ari pangeran urang saha sareng di mana ayana da pangemut pun kakang mah nu kitu teh murtad dari guru lahuta oh eta maksudna mung sakitu-kituna kitu sangempun kakang oge hareup teuing budak teh jigana yap atuh cenah ka dieu we aingan ukur sakitu mah maksudna
Itu adik guru. Aturan sanes kita tadi. Naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan. Sakitu mah hitung-hitung pengorbananana we keur manehna. Semohon urang nu korbanan. Teu naon ai urang mah da dewa ulah belikan. Oh saya atuh saya da ai pamimpin mah tara kaelekeun. Serius ah. Hayang menang wae Bang. Tu geuning adi ngabedega tu di gapura. Ngajanteng Mon. Oh eta Hasep jelema nama sapertos akang keur ngora. tong muji maneh atuh Kang. Yap cenah kadi. Hei, Patugas. blok. Eta tumakna di gapura ulah dipalangkeun coba bere jalan pikeun lumebet. Idin dewa idin hiangoti pati bisa eta lumebet ka keraton Palembang Sukuna. Inggih. Ya, Tanera tangade manewo pakulingan rana pakulingan rana tanera tangade manewo pakulingan rana tanera ingkang sampun prapta Tendera sampun prapta pangapunten kaula nuwun. oh iya, tayeu adik gue. Budak kene sumuhun. Kapan satunggal ngaranna laras teu kapino kaula nuwun. Naon maksud jeung tujuan anjeun? Oh iya rupina anu kasebat anggota pati jagat nata. Teu salah. Tu geuning. Jelema teh kapan satunggal ieu pangijeng hiang wati pati jagat nata teh batur mah nepi ka 7 kali jujur alita nyemahna oge. Ieu mah riuk-riuk. Ieu mah bororaan nyemah. Sadaya-daya kaula nun teu aya deui sebaheun kaula mung hiji-hijina nu kagungan kaula. Piraku kaula kedah mangeran dua nyemah kasalian ti nu kagungan urang. Tuh nya. Aya we jawabanna teh teh. Naon maksudna anjeun hayang pangijeng kaula? Pokok ngomong prak nyarita. Parantos disaurkeun rupina ku kasepuhan. Oh sok abeh leuwih jelas nya. Leuwih jentre. Pada naroskeun kaula teh dupi pangeran kaula saha. Margi aya katerangan awal-awalna manusa rek ibadah ka pangeran teh kudu apal heula kana rek ibadahanana. Jadi saha atuh pangeran kaula teh sareng di mana ayana? Oh gitu satria, tapi no damel kaula nu. Kitu naroskeun teh adi teu pira. Da ku akang etos diwaler nanging nya kitu we gede ambak teh budakna. Ari pangeran urang teh nyaeta nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina. Da ku akang oge bade dikitukeun nanging hilap. Cicing atuh Kang tong newo-newo. Jadi nu kagungan bumi langit sawarga neraka sareng pangeusina. Ya eta pangeran urang. Saha ari kakasihna teh Allah nu pangakbarna. Di antara asma-asma nu sanesna. Oh seueur jenenganna teh seueur. Tek wae rek mana nu diondang ku anjeun. Oh kitu.
di mana teh ulah nyaritakeun di mana sabab teu bisa disebut di mana kek dupi Allah teh naon ai Allah teh jenengan saha ari Allah teh jenengan nu kagungan urang saha jatana nyatana zat mutlak saha zat mutlak teh eta mah laisa kamislihi syai'un moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan ka mantenna saperkara oge oh eta zatna iya dupi sifatna ari sifatna teh Rahman sareng Rahim asmana Allah nu pangakbarna dupi af'alna ari af'alna teh kun payakun jadi jeung ngajara radi tak anjeun mah ulah neangan nu ngajadikeunana tapi neangan mah jajadianana bae ulah neangan nu ngajadikeun tapi pikiran jajadianana di mana jajadianana teh kapan jadi bumi langit sawarga jeung neraka ieu jajadianana keneh kakurung anjeun oh kaula jajadianana keneh tah pikiranna heula anjeun ayeuna sabab lamun anjeun geus apa ka diri anjeun ieu bakal apa ka Gustina ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu saket geraraket tanu deukeut gira deukesan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud anjeun geura prak geura pangihan cirina satangtung diri jadi pikirannya kaula anjeun heula we sorangan saksi diri anjeun laku lampah anjeun kek kudu kumaha teh ibadahna ka pangeran anu teu aya picontoeunana guguk parintahna jauhan laranganana guguk parintahna jauhan laranganana ciri anjeun taat saya di mana anjeun mangih katerangan model kitu bisa ngajawab model kitu kana pertanyaan kaula teh tina kitab naon nu dicepeng ku anjeun ari kitab teh kaula fungsi macanya eta kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat nya mana cobi ninggal ari kitabna teh ayeuna geus eueuh di dieu di mana ayeuna teh aya di dunya saha nu nyepengna nu nyekelna di alam marsapada teh nyaeta Abiasa Raja Astina oh jadi teu di dieu yakin teu di dieu boro hoyong ninggal kaula margi eta caritaan teh kudu aya argumentasina kudu aya data-data nu otentik ulah ngajawab karena nafsu tapi karena wahyu nyata mangrupakeun kitab teh anu mawi ayana teh di dunya di Abiasa jadi yakin teh di dieu oh saya atuh kitu mah kaula bakal turun deui we ka dunya ngos jadi yakin teh ayana di dieu teh berat geura lumampah eueuh di dieu sabenerna kaula moal dek bohong saksi bumi langit kaula nu kagungan kaula langkung uninga oh saya permios sanes tesono pamitan sanes bosenan sanes waktu sekolah bakal biasa tepang deui kalayan nuhun kana informasina sakitu bralu mampa hapunten kasepuhan kula parantos lancang ka para dewa tadinya oh sawios kasep sawios permios mangga wilujeng